Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Tapi Jabrahdon Rajab di bulan Rawah bari nyambut tanpa linter. Jadi naon cenah Bu? Jabrahdon. Jadi berkat natilu ya tiludus ya. Komplit ya kayak gembol. Apapun namanya, mau Rajaban, mau Jabrahdon, yang jelas hikmahnya kita bisa bersilaturahmi, yang jelas hikmahnya kita bisa bertolak ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala macam pengorbanan para panitia, harta, tenaga, pikiran dijadikan tabungan-tabungan amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi para kaula muda, para bikers, alhamdulillah anu bieu ngajemput pakai motor, diseseren mobil batu, seak namun tadi bantuan kubikers penting jam sabaran lebih kadieu taeta dianggo ibadah memperlancar supaya perjalanan ceramah simkuring teu kaganggu. Mudah-mudahan ieu nu ngajemput tadi sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke di dia sedulur-dulur urang nu LSM, mudah-mudahan ya sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alimin ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru urang sadayana. Alhamdulillah berkat pelajaran-pelajaran di guru-guru urang sadayana, sedikit banyaknya kita mampu melaksanakan ibadah. Karena dengan tolak ilmu yang tidak ada batasnya cuma mati saja, kita terus bisa melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ta'lim. Termasuk pada saat ini niat kita tolak ilmu, niat kita silaturahmi, sepulangnya dari sini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita doakan para ulama, para kiai, guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salarasa ibu punten ya teh simkuring katunuhan keneh ya teh. Wengi tadi simkuring di daerah Taman Sari, Ciapus, Calobak, daerah Kampung Calobak, Taman Sari. Jadi wengi simkuring nginep di Ampera, di Pila Ampera. Keresan dia berangkatnya di Kampung Petir Ampera, lewat Caringin ka dia. Hargana wengi ayeuna di daerah Gang Kosasi, wengi ayeuna Cikaret, Ciapus, Gang Kosasi, Hawal, Pangeran Jonet pamit lebat. Masih kene keturunan di Pangeran Diponegoro, Pangeran Jonet, Pangeran Diponegoro. Dan wengi ayeuna teh di Kesultanan Jogja ge pada Sararumping. Kaleresan simkuring kabagian jadwal katilu terakhir ceramahna. Jadi kuring ek balik dewe ka Ampera Kapila, bade molor dewe gitu. Ya dendam atuh simkuring. Da deukeut ieu jadi. Nya aja pami jalur Bogor sok tilu dinten, alhamdulillah. Makana pun bojo mah tos ngamaklum ditinggal-tinggalkeun ku simkuring dan geus percayaeun. Asep mubarok mah ka mana-mana geus setia. Sok sanajan loba kabejakeun mu balik nyararandung simkuring mah teu ngaruh. Bener ibu teu ngaruh. Moal ge simkuring moal bebeja. Jadi kalau pasang
deui mah geus kapalang ah. Bu seneng jadi umat Kangjeng Nabi asa luhur teuing di dieu we. Bahagia jadi umat Nabi eta daripada kapoe mending ka dieu ieu kosong geraknya ka dieu. Yang nya dirinya mah kapoe panas di dia mah ieu. Coba ngahajar jadi ajakan ku aing ka dieu. Karunya aing nempon ini kapoe kitu. Kok mungkin mungkin panas ece? Sok kurang kumaha aing setiana coba eta. Keun bae hargaya dibegaan geus. Panginten kedahna ieu ngageser ka dieu kitu supados lain ka tadi atuh. Oh karunya kan karak datang. Bisi eraheun ka dieu nah urang nu jiuk ngeser. Sok kira hayo karunya eta meni heser pengusaha desa atuh nangtung we nangtung ngeserna. Astagfirullahaladzim. Karunya itu terus geser neng kapal itu salit bagai so kapal tuh masih kene kosong sok menyanak murang kali mah karunya kapanasan ka dieu ceu atuh kan bae lah sok ka dieu tos kene batur geus usad isen bujur segala Bu seneng jadi umat Kangjeng Nabi. Subhanallah. Ibu bapak sadayana urang teh umat Islam punten urang teh umat Islam umat nu paling beruntung di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sanes. Mana asep buktina yen urang umat nu paling beruntung di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lainnya. Sejarah membuktikan dulu ketika Mesir dipimpin oleh salah seorang gubernur bernama Al-Hadawi Abbas. Saat cenah Bu? Aku pingkeun mantap kayaknya. Ame aya bawaeun balik. Teh resiko ajeng ibu-ibu mah kudu jelas gitu kan. Sabab biasanya pengajian ibu-ibu semangatna mah semangat. Eueuh kacapek ibu-ibu mah dibandingkeun jeung bapak-bapak mah. Cicing saru masa lalaki. Tak kuring di Karawang lamun ngayakeun pengajian tara lomba gondang bapak-bapak tara oleh undangan nu disebarkan 500 nu datang 5an bari aki-aki kabeh nopat nunutan nu hiji batu untuk nama kiai mamatahan karpet sebal ngondang bapak-bapak olok undangan mending ngondang ibu-ibu teu olok undangan ibu-ibu mah nu disebarkan 5 undangan kali 5 majelis nu datang 500 hebatna ibu-ibu kan olok kejo cicing sarwana matak nyuguhan ibu-ibu mah ih resep tareh ditarimana teh nyaho tinggal kardus we pararinah eusina teh nu kana tas nu kana kutang loba teu naon barokah bawaeun balik mun nyuguhan bapak-bapak awet bapak-bapak mah awet ti parolototan muncul kieu ngadaraguan meleng sawareh we meleng leungit teh dina piring kamarana asup ka jero kopea sok geura riksakeun. Bu, emang dunia geus dibikin ka ibu-ibu sih. Da Indonesia ge lain nu bapak-bapak nu ibu-ibu, buktuna disebut ibu pertiwi. Lain bapak pertiwi ieu. Jakarta nu awewe deui pake ibu kota, lain bapak kota. Laras teh makaya hari ibu. Ya hari bapak mah. Laras teh ih hebat ibu-ibu, dina awake be aku ibu. Lalaki mah teu kabagian indung suku tuh indung lain bapak suku laras teh bitis ibi lain mangtis bujur ibu laras teh nya mata emak biwir ibi buuk ibu ceuli ece awewe kabeh nepi ka kadaharan saep ku ibu-ibu buras bugis bakso mbak awewe nah berarti sanes maso bakso bak tagor bakmi mie ayam umi itu nya cilok enci awewe na
Oh lalaki ayah pak ayah tong sieun papais ayah tuh bapak ayah tah lalaki kabagian teu beakeun teuing lah. Nah itu jadi ngalawak atuh aing teh. Akan bae lupa jangan dibayar. Lo cacing tong gandeng. Bu da ieu mah syiar, namina syiar teh kan vitamin mun dina obatna. Sabab dinu kieu mah nu tara ngaji ge aya nongol. Cuat dibere bunga mah mulai resep ih ngeunah ngaji teh isukan marek ngaji deui amin. Itu udah beda kicukna nu tara ngaji. Oh biasa seuri biasa ya, ulah molotot ulah jamedun ulah kaciri ku batur aya jamedun gitu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Hadawi Abbas gubernur Mesir manggil 3 tokoh agama, hiji pastor Yahudi, kedua pastor Nasrani, katilu ulama. Eta ulama langsung dipimpin ku salah seorang ulama terkenal namina Al-Imam Muhammad Abduh. Saja nabu Imam Muhammad Abduh, kata ulama besar. Begitu sampai ke istana gubernur, cek gubernur Mesir kia cek Hadawi Abbas ngahaja kaula ngondang ke Araranjeun 3 tokoh agama, kaula rek menta pendapat ti Araranjeun kira-kirana saha nu pantes asup ka surga. Ya pertanyaan siga heureuy tapi jawabannya jero berat. Saha nu pantes asup ka surga? Coba pastor Yahudi anjeun ti payun komentar. Eta si pastor Yahudi nolak. Cek pastor Yahudi, maaf gubernur, kayak kaula mah panderi bae belakangan lah. Tah pastor Nasrani heula. Atuh imam eta Al-Hadawi Abbas gubernur Mesir manggil deui ka pastor Kristen eta Nasrani. Coba atuh pastor Nasrani anjeun ti payun komentar karena pastor Yahudi nolak engke cenah belakangan. Anjeun pastor Nasrani sami pastor Nasrani ogen nolak. Cek pastor Nasrani kayak kaula terakhir pemimpin Islam Muhammad Abduh heula. Akhirna Imam Muhammad Abduh nu dipanggil. Cek gubernur Mesir, ya Imam Muhammad Abduh, anjeun siap komentar ti payun? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, siap. Siapa takut? Maju Imam Muhammad Abduh. Kita suka bahasa punana gitu bu pak, keur alit keneh rada cadel mau naik di jewer teh kukuring diancam. Awas jangan bandel. Apa atut? Ya bata apa atut? Siapa takut cenah gitu. Apa atut? Ingat teh kana bahasa budak eta. Apa atut? Bari seuri teh. Atuh kuring rek ngamek kitu jadi. Bahkan kuring mun balik ti mana-mana teh ayahku yang bawa adus ngomong nate sok kitu budak ke ayah pulang bawa kardus ke berkat di panitia biasa gitu kuring mah biasa ya ini dia oh ayah nuhun ya nuhun tak kedah saling emotan sok si eri hilap ibu serius kuring pernah kejadian trauma lebih ke ayeuna bener wih ngaos teh nyanak berkat lengoh ai datang teh ka bumi pun bojo ngambek bener jamadun ulinnya geuning ngelengoh ceramah geuning teh mah berkat panitiana pohoeun coba keur mah kuring capek datang ka imah pasea mantak ti harita jadi peringatan ti harita daripada kuring balik ceramah lengoh capek pasnya jeung pamajikan di imah mending ribut jeung panitia demi kardus. Bohong ngaji bohong tuh aya tuh panitia bohong ngaji tong dianggap peureuy serius berartinya nya geus sakit atuh eta cek Imam Muhammad Abduh. Cek gubernur Mesir Hadawi Abbas, siap anjen komentar Imam Muhammad Abduh? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, siap. Maju Imam Muhammad Abduh. Hei gubernur, naon masalahna tadi? Cek gubernur Mesir kieu masalahna
menurut pendapat anjen kira-kira saha nu pantes asup ka surga? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh tegas, penuh keberanian, tanpa ada keraguan lagi. Kata Imam Muhammad Abduh, kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, maka pasti kami umat Islam semuanya ikut masuk surga. Dikaget pastor Yahudi. Pastor Yahudi kaget. Kata pastor Yahudi, enak-enakan aja Yahudi yang dimasukin ke surga, Islam mau ikut surga, masuk ke surga. Kata pastor Yahudi, hai Imam Muhammad Abduh, apa alasannya? Kalau Yahudi dimasukin ke dalam surga, Islam ikut masuk surga. Nah, seceramah di TK ente itu. Kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, Islam ngikut masuk surga, apa alasannya Imam Muhammad Abduh? Dijawab oleh Imam Muhammad Abduh, kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, maka Islam semuanya ngikut masuk surga. Alasannya, sebab kami umat Islam iman, yakin, percaya kepada Nabi Musa dan risalahnya. Maka pastor Yahudi kan tidak bisa menghujah lagi, karena yang diagung-agungkan Yahudi kan Moses. Moses itu bahasa kitanya Musa. Sampai-sampai Baitul Muqaddas diakui terus oleh Yahudi bahwa Baitul Muqaddas adalah tanah sucinya Yahudi, kata mereka. Karena dulu ketika Moses dikejar-kejar Raja Ramses, terang Raja Ramses ibu, Adina Kejo Rames, Firaun ya pokoknya. Waktu Nabi Musa diudang-udang ku Firaun rek dibunuh, Nabi Musa ke pojok ke Lautan Merah, lari ke depan Lautan Merah membentang luas, balik ke belakang Firaun sudah dekat mau membunuh. Bingung Nabi Musa mau menyelamatkan diri, bagaimana caranya? Cari jembatan, nggak ada jembatannya di Baitul di Merah. Mau bikin dulu jembatan, pugu jelas hari tacanain dagang semen. Akhirnya Nabi Musa minta tolongna ke Allah, ya Allah ya Rabb, selamatkan aku dari kejaran Firaun. Maka Allah nyuruh kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di Lautan Merah. Inilah salah satu mukjizat Nabi Musa, dipukul Lautan Merah dengan tongkatnya Nabi Musa, lalu belah Lautan Merah. Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah tanpa jembatan dan menyelamatkan dirinya di satu kota kecil yang bernama Baitul Muqaddas. Makanya sampai sekarang Yahudi Israel nyerobot terus Palestina, sebab dianggapnya Palestina, Yerusalem, Baitul Muqaddas adalah tanah suci Yahudi. Sampai detik ini anak-anak kita orang Islam di sana akan dibantai terus ku Yahudi Israel. Mungkin ke 100-an juta nu dibantai tiba heula ku Israel Yahudi. Ieu licikna Amerika anu baroga HAM di ditu, anu nyarieun HAM di PBB. Giliran tentara Palestina ngelemparin granat 1 ke Israel, yang mati Israel 2, jadi masalah di Amerika. Itu pelanggaran cek HAM PBB. Tapi nepi ka ayeuna Israel ngabantaian umat Islam di Palestina, mana nu ngomong di Amerika? Teu aya nu ngomong ta PBB. Bener tuh? Bener tuh? Balicik. Giliran Islam dibantaian maku Israel, Amerika cicing. Dan memang darurung jeung reregan eta. Amerika jeung Israel teh darurung jeung reregan, nu burung jeung ledan. Dibantaian bae umat Islam. Mata kurang doakeun umat Islam Gaza Palestina diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Yahudi teu bisa ngahujah. Begitu dijelaskan ke Imam Muhammad Abduh, lamun Yahudi diasupkan ke surga, maka kami umat Islam kabeh milu asup surga. Alasanana sabab kami umat Islam iman, percaya ka Nabi Musa jeung risalahna. Kedua, cek Imam Muhammad Abduh, lamun ayeuna Nasrani diasupkan ke surga, maka pasti kami umat Islam milu asup ke surga. Kaget ieu pastor Nasrani.
Naon alasanana Muhammad Abduh? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, lamun Nasrani diasupkeun ku Allah ka surga, maka pasti kami umat Islam kabeh milu asup ka surga. Alasanana sabab kami umat Islam iman, cinta, percaya ka Nabi Isa jeung risalahna. Maka pastor Nasrani gitu bisa ngahujah digitukeun. Diteruskan ku Imam Muhammad Abduh, tapi hampura cek Imam Muhammad Abduh, lamun kami umat Islam nu diasupkeun ku Allah ka surga, Yahudi Nasrani teu milu asup ka surga. Molotot eta dua pastor. Bener-bener licik ya Muhammad Abduh. Giliran urang nu asup manehna milu, tapi giliran manehna nu asup urang teu dibawa ieu. Cek dua pastor, naon alasanana Muhammad Abduh? Ulah licik euy. Dijawab ku Muhammad Abduh, lamun Islam nu diasupkeun ku Allah ka surga, Yahudi Nasrani teu milu asup ka surga. Sabab Yahudi Nasrani teu iman, teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ai Nabi Musa sama Nabi Isa geus jadi kewajiban umat Islam, nabi dan rasul yang wajib diketahui leres. Tapi Nabi Muhammad dipercaya ke orang Yahudi jeung Nasrani. Yahudi Nasrani teu iman, teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan yang rekayasa tapi ka ayeuna ngahina terus ka Kangjeng Nabi Muhammad. Dengan cara-cara modern kan orang-orang Yahudi nyieun gambar karikatur, bikin gambar cemen, nyieun gambar kartun Nabi Muhammad di Perancis. Tapi kan diberi hadiah ke orang Amerika nu nyarieun gambar kartun Nabi Muhammad. Kan tujuanana rek ngalecehkeun ka Rasulullah, rek ngahinakeun ka Kangjeng Nabi, rek ngagejretkeun nama baik Rasulullah. Maaf moal berhasil. Yahudi Nasrani satekah pola hayang ngancurkeun kamuliaan Rasulullah, moal berhasil. Naon sababna? Sabab nu ngajaga kamuliaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah langsung. Hafidhal ilahu karomatan li Muhammadin aba ahul amjada saunalis tarokus falam yusibhum min adamiu abihi. Sakit tuge ayaan ibu-ibu mah, bapak-bapak mah yang ngekek deh. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin, ngajaga ngaraksa Allah karena kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi nu ngajaga kemuliaan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad nyata Allah langsung. Sateka pola Yahudi hayang ngancurkeun nama baik Rasulullah, moal berhasil sabab Allah nu ngajagaana. Alhamdulillah. Bu makana nu diinget-inget ke orang teh jalmi pilihan jalmi paling istimewa. Sok sanajan Nabi alim istimewa ku orang, tetap orang mengakui sadar bahwa Nabi Muhammad adalah manusia paling istimewa. Sadilah umat nah hari rupkena di alam dunia pasti ngaran anjeuna pada nyebut-nyebut, bener tuh ka urang macan tangtu leres ente eueun bauheun bahkan. Tapi Rasulullah di seluruh pelosok dunia jelema nu iman pasti nyebut-nyebut anjeunana leres teu. Atau asep buktikeun mana cenah keistimewaan Kangjeng Nabi, kesempurnaan Kangjeng Nabi. Yo urang sambil mengenali deui supaya tambah kuat cinta urang ka Nabi. Ulah kabawa ku sakaba-kaba ayeuna teh loba iman Islam anu gararoya teu kaop aya nu ngaku nabi anyar milu percaya teu kaopan teu kaop aya nu anyar milu kan nu anyar. Oh jelema ayeuna teuing kabawa sakaba-kaba teu istiqomah teu kaop nempo awewe anyar lalaki mah kitu cicing lalaki. Iman mah kudu dijaga, awas. Nabi Muhammad Nabi terakhir, Rasul terakhir, teraya dari Nabi sahabat dan Nabi Muhammad, titik, harga mati, tidak ada tawar menawar. Ulah kababawa di Bogor heboh panen waku Nabi baheula teh nya musadek menang wahiti malaikat Jibril di Bogor cenah teu eling malaikat Jibril nyasar ka Bogor
atuh ka Cikampek sakedeung atuh. Da kuring geus sering ka Bogor can pernah menang Wahyu. Mun paleus menang. Eta teh di dieu menang ting henteu. Heuh cicing da jadi Bogor kan. Aya we nu belum percaya, cirina imana bobrok ka jelema make percaya aya deui nabi. Puguh Mirja mah Gulam Ahmad nu ti India teh ya. Pemerintahan akina si Syahruk. Percaya ka dinya. Ketna naonan ya Allah iman gara roncang kitu. Sakieu teh masih kena aya peringatan-peringatan. Muludang jeung rajaban tetap masih kena loba dulur urang nu goncang akidahna. Komo upami tos teu aya peringatan. Hancur rasaan ningali syariatna. Leres teh. Untung masih aya peringat. Untung masih kena aya peringat. Mantak penting peringatan teh itu mending ngajeblak gitu peringatan. Udah lain sakada ditulis ieu teh kudu dibaca karunya panitia teh sataun nyieun ieu teh. Upama kayak penampakan tuh digigir pemburuan tuh itu atuh nengan foto teh tong kitu siga balik musir jin aing bodasan saeutik atuh lageunuk teuing geus sakitu-kituna beureunan aing ayana kumaha penek pesek beunut puas. Tapi syukuran alhamdulillah meskipun pendek. Ingat kaidah orang Arab, kata orang Arab al-qasir nisful fitnah. Jadi putok lain kuta fitnah. Al-qasir nisful fitnah. Jelema pendek biasana cerdas. Rektor cerdas kumaha jelema pendek mah otak kana hate teh deukeut paling sajengkal teh. Cerdas. Tapi aya deui kaidah at-tawil nisful jamil. Nu jangkung biasana kasep gitu. Nu jangkung makas, nu pendek mah cer. Jadi nu cerdas masuk pendek. Nu pendek masuk. Nah, di mana-mana mah nu cerdas mah pendek. Jeung nu pendek masuk cerdas. Ibu terang Abu Nawas. Sejarah Abu Nawas terkenal kemana-mana eta Abu Nawas leres teh eta teh ulama Abu Nawas teh tapi jalmina pendek alit. Abu Nawas cerdas teleh hujah we Abu Nawas itu pernah pan di Baghdad Abu Nawas gegerewekan ke masyarakat Baghdad. Hei orang Baghdad ulah coba-coba narima semah di luar Baghdad anu asup ka Baghdad jelemana leuwih pendek tibatan kaula. Itu masyarakat Baghdad demo ka imahna Abu Nawas. Nah naonan eta nyeun aturan Abu Nawas? Ulah narima semah leuwih pendek ti anjeun. Non maksudna eta? Dijawab ku Abu Nawas, kuring pendek cerdas. Komo aya nu leuwih pendek tibatan kuring. Berarti leuwih cerdas eta. Sieun ka saingan. Sieun ka elekeun Abu Nawas mandak nu pendek mah cerdas. Nu cerdas mah halus tah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, kan aya peringatan teu nya aya. Apa itu peringatan? Kan peringatan teh gaduh makna tilu. Hiji tina peringatan teh aya nu diinget-ing. Nu kadua tina peringatan teh aya nu diingetan. Nu katilu tina peringatan teh aya nu boga inget. Eta makna peringatan. Hiji makna peringatan aya nu diinget-inget. Saha nu diinget-inget? Kangjeng Nabi Muhammad. Tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah make kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyandak hikmah tina perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Naon hikmah nasib semakin bertambah kekuatan kualitas iman orang jeung cinta orang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sabab lamun timbul kekuatan hebat cinta orang ka Nabi, maka insya Allah apa yang dicontohkan oleh orang yang kita cintai, apa yang diperbuat oleh orang yang kita cintai, kita pun ingin melakukannya. Naon nu geus disunahkeun ku Rasul, urang hayang nurutan. Naon nu geus dipidamel ku Rasul, urang hayang nurutan. Biasana ku cinta mah sok kitu, leres teu? Budak ngepen ka si boy, nepi ka hayang miara foto si boy. Ngepen ka anak jalanan, meuni di teangan fotona meuli eta budak tempelkeun di kamarna.
budak ngepen kasleng nepi ka nururutan eta barudak nyarieun anting di dieu si kakak mah seleng cieuna tina emas barudak di dieu mah tina ram kawat nyamuk teh gini ku ngepen aku cinta na model gitu atuh cinta ka nabi ge kitu naon nu tos dilakukeun ku nabi tentang akhlak mulia kangjeng nabi urang turutan ku urang jang praktekeun dina kahirupan urang sadidinten insya tina peringatan aya deui tina peringatan teh hartina aya nu diingetan tadi aya nu diinget-inget nyata kangjeng nabi nu kadua aya nu diingetan saha nu diingetan urang nu hadir nah urang asep make kudu diingetan sabab urang baru masa sok jadi jelema pohoan leresna tahun kamari aya rajaban di lemur urang aya ibu hadir kiai ngabahas naon udah poho geus satahun mantak tahun ayeuna rajaban deui sabab nu tahun kamari pohoan tereh pala linterna nu katilu tina makna peringatan aya anu boga ingetan saha nu boga ingetan para panitia nu ngayakeun ieu peringatan tandana para panitia masih kene baroga ingetan inget karena jasa-jasa perjuangan kangjeng Nabi Muhammad syariatna upami daya perjuangan keras Nabi Muhammad Islam moal nyampe ka lemur urang leres teh urang jadi wauh ka Allah urang apal salat urang apal kumaha wudu kumaha ruku kumaha sujud urang apal halal jeung haram sabab eta ajaran Allah diperjuangkeun supaya nyampe ka lemur urang hasil jerih payah perjuangan keras Nabi Muhammad berarti orang nyaho Islam teh ku sabab aya jasana kangjeng atuh sing pinter nyieun jasa ka batur ulah pinter ngadaharan jasa batur wae leres kalau ada kata bijak sebaik-baiknya orang adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain bukan orang yang pinter memakan jasa orang lain sing pinter nyieun jasa ka batur ulah pinter ngadaharan jasa batur taya teh sing jadi jasa urang ngariungna urang di dieu yauma idzin tuhadditsu akhbaroha sing jadi saksi di poe kiamah laporan ya amal soleh urang silaturahmi tolab ilmu pengorbanan para panitia hartana tanagana pikiranana jang ngagungkeun kangjeng Nabi sing jadi jasa urang sampereun di payunan Allah ditukerkeun sareng karidhoan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk orang ingat-ingat kangjeng Nabi bahwa Nabi teh geuning jalmi anu paling sempur. Mana asep tanda kesempurnaan kangjeng Nabi Muhammad SAW? Yang pertama tanda kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, namanya selalu disebut-sebut setiap saat. Bu, daya deui naomi makhluk Allah paling sempurna anu paling disebut-sebut sering disebut-sebut ku jalma nu arariman setiap saat adalah nama manusia pilihan Allah Nabi Muhammad. Ku salat we 5 waktu lah leres deh memeh salat sok aya naon dina adzan dicacanak ngaran Nabi tuh coba hayo ku 5 waktu salat geus disebut-sebut ngaran kangjeng Nabi leres dalam mun adzan teu mabawa ngaran kangjeng Nabi moal jadi eta adzan teu sah sakumaha enakna suara qiraat muadzinna enakeun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alas shalah didudut eta nu adzan tarik pundukna ka tukang stop ku DKM didudut lagi dan wadan teh RT oh sakitu ge daekeun adan dudut RT ka tukang ceuk RT aya naon Kiai main dudut wae maaf teh pasportna kurang pengen diklik di enter teu bijil dina layar komputer pasportna kurang iya maksudna ente syahadat wungkul ka Allah tapi teh syahadat ka kangjeng Nabi langsung hayya 'alas shalah wae. Oh, emang teu dibaca gitu tadi? Nah, kena virus ya.
Dia kudu diinstal ulang ya, nggak bahaya ke dia. Ulang teh, ulangi. Paspor nasi bener. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paspornya pas. Begitu klik di enter, bijil na layar komputer. Connect langsung. Selamat datang, Anda berhasil. Paspornya pas. Coba lamun teu dicacanak jenengan Kangjeng Nabi, maka eta adzan teu jadi. Geus adzan mah geus menan Asep beres, moal nyebut-nyebut di ngaran Kangjeng Nabi masih iraha komat. Leres teu? Dicacanak komat oge. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Leres teh. Asep geus komatna geus meureunang moal nyebut-nyebut deui ngaran Kangjeng Nabi masih iraha salat. Leres. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna. Asyhadu an la ilaha illallah wa salat dengan nyanak ngaran Kangjeng Nabi terjadi ta salat. Asep geus beres salat nang geus meureunang moal nyebut-nyebut deui Nabi masih iraha ngadua. Imam nu sok miluan wiridan mah pasti apal. Beres wiridan imam ngadua Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina karimina wa maulana. Tutup doa wasallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Asep geus beres ngadua mah geus meureunang masih keneh iraha imam nangtung ngasongkeun leungeun ka jamaah memeh bubar ti masjid sallallahu kosong dan utara berjamaah napa luas gaul setan terus. Ya Allah ya Rabbana. Asep geus bubar salat nanggeus nan moal nyebut-nyebut di ngaran Kangjeng Nabi masih ustad kara kaluar ti mushola sabelah sukuna ceu omah lumpat ka mushola nyusul ustad wayana ka imah eceu heula aya naon incu lahir sedengkeun meuni eueuh lalaki di imah teh negara rawe kunaon kitu heuh pangadanankeun incu hayang boga budak teh anu soleh atuh ustad hulang aing penting ngimpi naon balik sholat menang proyek ya. Lumayan ada oge tah ustad langsung ka imah ceu omah mana ceu tah orokna pangku di adanan di komatan ngadanan orok Kangjeng Nabi dicacanak teh jeung ceu omah teh ustad nuhun doakeun nya ieu incu ece sing soleh insyaallah ece kuring can balik rek balik ka imah nya nuhun atuh ustad ieu mah ala kadada jang rokokan naonan ece teh ah lain ka tadi ada ustad ge jelema emang robot bari didut lain ka tadi balik kantor ti imah ceu omah Mang Ohim datang usul cek Mang Ohim ustad kuring teh ka imah ustad cek ustad can balik di masjid disusul ka masjid cek jamaah di masjid ka imah ceu omah geus naon ustad kitu incuna lahir eueuh nu ngadanan Mang Ohim ek naon diriweuh neangan kuring budak rek disunatan maksudna heuh bengkongna mah geus aya di imah ngan eueuh nu mingpin marhabana eueuh nu mingpin sholawat hayang berkah budak rek disunatan pan baheula mah kitu geuning disunatan teh nya isuk-isuk jam 6 pareupeun imah make bengkong dah can aya dokter sunat baheula mah bengkong baheula mah nya budak ngajebeng meh ngarongkong geuning kuring mah sok ingat baheula ka bengkong bener dah jangan baheula di lemur kuring bengkong pikun bengkongna geus kolot ya Allah salah nyunatan salah ngodok nu dikodok teh nu ngalahun bapakna nya budak nu disunatan make samping bapakna make samping
tak bengkong salah ngodok gue ngomong teh hari ustad mah nu ngariung semangat Pak Bengkong mulai sok salawat ya Nabi salam buak bapana nu gogoakan hari ustad mah nu mimpin marhaba husnudon we alus sangka tandanya ka anak nu disunatan bapana nu gogoakan ngan mungkin lila teu ngarti ai getih geus ucrat acret ai budak nu disunatan teu ngerenyed acan malah bapana nu ngalahun mungkin jejeritan kanyahwana mah geus beresan panut tekanana ragrag meningal geblung net amit orai kobra kapencit uyuhan teu macok bengkong euy teuing macem-macem baheula mah bengkong tah nyunatan budak maca sholawat nami Kangjeng Nabi disebut-sebut leres terojol nu ngawinkeun ngaran Nabi dibawa make istighfar make syahadat heula bener nepi ka maot ngaran Nabi mah dibawa eta mayit diadanan di komatan leres. Inilah manusia paling karena namanya selalu disebut-sebut setiap saat. Sawaktu lohor bae Allahu Akbar di dieu kadang-kadang beda jeung dulu lemur batur di urang geus 5 menit adan di ditu karak adan beda desa geus aya perbedaan terus berkesinambungan sakitu teh beda desa can beda kecamatan can beda kabupaten can beda provinsi perbedaan waktu berarti adan teu eureun selama eta adan dibaca dikumandangkeun nami Kangjeng Nabi disebut-sebut. Makanya tong aneh namanya nyebutkan kieu bahwa Nabi Muhammad namanya selalu disebut-sebut setiap saat selama 24 jam. Asep wayah kieu mah eueun nu ngaran nu nyebut-nyebut ngaran ku adan di urang can aya adan lohor boa di batur mah geus aya waktuna adan lohor ayeuna. Leres teh. Di urang tengah peuting jam 12 eueuh nu adan, geus anu adan tengah peuting di urang teh aya waktu salat adan nu fardu. Leres teh? Tapi tinggali di negara batur mungkin di urang tengah peuting jam 12 di batur makarak isya karak maghrib karak lohor makanya 24 jam dunia ini dikelilingi dengan suara adzan dan di dalam adzan ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya istimewa na Rasulullah SAW. Mana deui Asep kesempurnaan Kangjeng Nabi cirina nu kadua kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammadun Basyarun wa laysakan basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal ajari. Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa ibarat batu permata urang mah batu bata. Nabi mah permata urang mah batu beda wow kualitasnya beda ya tapi kan manusia juga Nabi Muhammad betul bukan jin bukan malaikat manusia tapi kualitas yang berbeda kualitas pekerjaannya, amalannya beda. Tapi kan Nabi Muhammad juga tidur, kita tidur, iya, tapi kualitas tidurnya yang berbeda. Kalau Rasulullah tidur, mata merem, hati melek, socap perem, hatena tetap dzikir ke Allah. Kurang gitu tuh. Boro-boro kerperem, kermolotot ilu bata heling. Kayak aturan kita jong suku karena batu, kalau makan karena batu, goblok ya batu. Coba lah, batu bisa ngomong, menan ngelawan, si anu goblok. Yang tercicing main tajong wae. Coba ayo emutan leres dah urang maker molotot ieu bata eling ti tajong teh lain innalillahi lain astagfirullah lain belagung keur molotot komo keur jadi Rasul mah kalau tidur mata merem ati melek socap peureum hatena zikir ai urang tidur mata merem bujur melek urang mah nu eling teh bujur mungkin penting bikin macam-macam nada dering teh ngepret ngebeng ngebrok tergantung menu sebelum tidur kalau nggak belek-belek wae aya tidur jauh kualitas beda leres dah atau Asep urang ibarat batu bata teu aya hargaan bangunan mewah
harga sampai miliaran, ratusan juta, miliaran, moal nangtung eta bangunan mewah, lamun teu didukung ku salah satu bahan bangunan nu disebut batu. Hiji batu batana ribuan dihijikeun ditata rapi menjadi bangunan mewah berharga mahal. Leres. Urang hayang gaduh harga di hadapan Allah, syaratna kudu daek dihijikeun. Kudu daek berjamaah. Allahu akbar, Allahu akbar. Hasil rajaban. Bapak pemuda yang boga harga di hadapan Allah, ingat cek sia saya pembarok urang mah ibarat batu bata. Hiji eueuh hargaan, lamun hayang boga harga kudu daek ngahiji. Ayeuna geus adzan asar, wah berangkat ke masjid berjamaah. Balik berjamaah, insyaallah bapak pemuda menjadi manusia yang berharga di hadapan Allah. Lain amin amal, amin ti heula ilit henteu. Amin amin. Udah ngabah teh mulur boy. Kamana eta amin. Berangkat amal na heula, geus diamalkeun. Menjadi manusia yang berharga. Ibu hayang ngadu harga di hadapan Allah. Hayang teu? Ibu ge kedah kersa dihijikeun di mana? Di majelis. Sakaya pangaosan ibu-ibu di dieu. Tiap dinten naon? Jam sabaraha? Sore. Tiap hari. Tuh mata kuring mah teu ragu ka ibu-ibu mah eueuh capek. Moal poe pangaji teh. Isuk aya pengajian, aya hadir mah nama. Berang pengajian bijil deui aya. Penting pengajian aya deui ibu-ibu mah. Tapi aneh, balik ngaji sok tara hasil. Naon eta panyakitna? Sabab di pengajianna lain poho, di pengajianna sok masing-masing jeung ustad. Ustad mah ustad ceramah nu di juru mah we ngagosip bener ka cek. Heuh, mah ka cek hati. Tapi hati ku akal, salah kira teh usaha tapi kabeli motor anyar duit. Aneh-aneh jelema ayeuna di kapangajian di babawa eta ngagosip. Batu nu meuli motor manehna nu ngebul. Asa teu nyambung. Batu nu meuli termos manehna nu ngagolak. Amit-amit. Kudu nama cai nu ngagolak. Aya nu kitu di dieu. Kok aya ibu-ibu nu kitu di dieu? Suudon bapak-bapak sih ah. Teu aya bunya. Tuh teu aya apa teh nu ngaku. Ke pengajian ngagosip di bawah. Kadang-kadang balik di pengajian rajin mah rajin datang ka imah kasalakeleun setor ilmu lain. Setor bungkusan dah bayareun tah. Rajaban aing seragam. Kana mun teu kabayar moal ngaji deui eureun. Bermasalah kena nganggur. Sugan teh setor ilmu, setor hutang. Masyaallah, Bo. Nabi Muhammad Dajjal paling sempurna. Bagaikan intan permata yakut mutiara. Urang mah ibarat batu bat. Tapi sok sanajan kitu urang ge boga harga syarat kudu daek di hiji. Kerewek ustad ge kerewekan kiai ngagoak mangga diantos ayeuna pangaosan ibu-ibu. Nem aya tiluan di majelis biaci, biaca sareng biaco. Mangga diantos, cetati, cetuti, cetati diantos, ceun, cen, ceon mangga diantos. Cenunung, ceneneng, ceneneng mangga diantos. Atuh ngabring aca-aci aco tati tuti teti uun enon nunung neneng nining berangkat ke majelis taklim menang ilmu ti kiai didoakeun ku kiai ti majelis aca-aci aco tati tuti teti nunung neneng nining menjadi manusia-manusia yang berharga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak mun anu nyampel teh kudu semangat hasil rajaban. Ece hayu ngaos ibu-ibu ayeuna rutinan nyai geus tatabi siap ece mah. Bismillah berangkat cakep ya menu nyamper ya 20 orang lu disamper tuh bijil-bijil ayo ngaot cadu ayo ngomong ngaji-ngaji di kadinya salila ustad eta keneh nu ngajarna ece teh kunaon sentimen tiap ngaji nyiniran ece wae anu eureun ngaji gara-gara kasindir kelakuan anak aja nu kitu ayah ya kumplit di dia mah ayah wae kiai mah gegerewekan bari nungguan jamaah dararatang pupujian dibaca ibu perhatian poe ieu pangajian pek gera-gera datangan sabab ieu kawajiban
ditembalan kuno dendam ngaguak di imahna eta cek nu dendam di imahna eta oge aing nyaho poe ieu pangajian tapi aing moal datang mun si anu mamatahan sebeleun dia amit-amit geblek da jamaah ih saking ku dendam mending ngarang mah nage bisaeun nyeun lagu bangun teh ancang-ancang nan jangan bayar gitu. Subhanallah. Hayang Bapak boga harga hayang daek berjamaah teuing atuh da adana di urang mah asa teu make setrum penyedot adan di urang mah beda jeung di Mekah sok tanya ka Kang Haji ka Bu Haji aman kadar itu dan nguping adan di Mekah marasan make semprani Allahu Akbar Allah nikmat na eta ngaleuwung adan Masjidil Haram rasan make semprani eta nu adan di hotel, di maktab, di swalayan, di pasar, nu dararagang, ditutupan warungna, nu balanja diusiran di Mekah mah kitu ngadenge adan teh haji roh haram sallu tutup di urang ayat teu ngadenge adan lohor nutup warung ayat ese ya Allah aing di Mekah kelewung adan berat berangkat ke masjid sieun tinggalin berjamaah urang mah kalakah heula ngadenge adan teh dah karek adan dan rekomata parake karak tiluan paling teh tenang urang mah deukeuti ka masjid tiba ngajol tapi teu ngajol saya dan mereka dege amin di masjid Kang eta geus amin tah karek amin ka hiji tapi rajin ngitung amin mah tempo bubar di masjid Kang batu geus bubar teu berjamaah tah tenang teu magrib ayeuna isukan pangih deui sok tahu eta jelema nikmat adan kiroat muadzin simkuring nama uwi umroh kamari doa mudah-mudahan diajabah keneh ku Allah hararayang kadar itu hayang ya Allah nu can nasib bari teu sing nararasib gampilkeun rezeki perjalanan anak sing dimudahkeun ku Allah amin nu boga Mekah Madinah Allah lain jelema beunghar lain buktina teh saeutik jelema beunghar teu nasib terus teh nu boga Mekah Madinah teh Allah lain travel buktina travel nama teu milu aya nu boga Mekah Madinah teh Allah lain Raja Saudi buktina saha wae bisa kadinya bener buktina teh saeutik liuk eueuh ragap teh aya dahar isuk teh sore eta jelema aya nasib bisa ibadah haji alhamdulillah mantak heulakeun daftar ka Gusti Allah tiap ba'da salat hayang ngarasakeun nikmatna di ditu ibadah ya Allah ibu aya nama umroh ge meuli padadat umroh percis hajian kamar ieu ka jutaan jamaah tamplo simkuring jamaah sepuh sadayana 45 orang jamaah umroh ini aki-aki kuring nu ngabimbing begitu datang ke Masjidil Haram di halaman haram diliungkeun sadayana siap-siap bapak-bapak di sisi ibu-ibu di tengah jadi kahapit kula laki sabab urang sakedap di bade toat geus make ihram eta nu kakarak menang kadinya aki-aki ngabrebeh we kuring aki-aki ceurik wae tadi kuna bah kunaon ceurik wae lobat terus dan haji sarua kuring ge lobat kuring rek bimbing tong ngaganggu yang haji naon Masjid Haram mana aya hareupeun disangka hotel udah kakarak teu can nyaho meh can nyaho hareupeun guak ih hanya kali bejaan Ka'bah di mana Ka'bah di jero siap talbiyah ikuti labbaik Allahumma labbaik kabeh ngabring labbaik Allah tanu gigireun aki-aki mungkin kenceng da inget dosa meureunna wah kacau yang ngabimbing ya aduh kitu bah talbiyah ayo tuturkan lembah mulai ka jero masjid dia labbaik Allahumma talbiyah labbaik sia nu lebay labbaik Allah lebay
yang haji tekuat ganti Allah wa Allah dah sunat ya Allah Allah tak gitu guys tengah ganggu lebay ya tadi capek tapi nikmat sing nasib ya Allah ya Rabbal kalau bungno ada nikmat imam nangeuna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tenang eta imam Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Nikmat tuturkeun imam maca surat Yasin teu rarewaseun makmum teh betah we nu aya. Allahu akbar Allahu akbar Bilal ngiluan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ada dak poho karena ongkos 40 juta gitu. Nikmatna salat Allahu akbar Allahu akbar nikmat ibadah. Asim goreng ngalaman taraweh di Madinah di Mekah nikmat ibu. Surat Yasin sasurat Yasin 2 rakaatun taraweh. Coba diurang taraweh yang ke Ramadan kira maca Yasin imam. Mau tuh calangap makmum. Yasin, wah Yasin euy. Lila gimana lila. Diuk. Jelema ayeuna di bawah ibadah tenang teh teu beuki. Hayang eta we Imam Edan geger begang. Pelaku eta imam. Oh, kuna imam maca Fatihah teu jelas tajwid teu jelas makhraj. Yang penting Fatihah cepat nyampe ke markas amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Eta nu kapake eta. Komo ibu-ibu mah pilihan di masjid mana? Nu itu. Emang nu ieu kendor. Nu gitu mah gancang. Kamari ge ecet tarawih di ditu jam 8 geus beres. Balik ka imah si boy kaburu keneh. Gembol jeung tipina ku sia ka masjid. Tong kapalang edan. Sabar. Amin. Dibere imam tumanina tebetah. Sok imam tarawih hati-hati rieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tega paket aki-aki karak sarokaat ngimaman aki-aki geus digotong ku budak ngora. Kelapkeun na bedug. Tega aki-aki geblek aing diperkosa. Iya amit-amit ayeuna mah ijaman. Ih bener geus edan zaman ayeuna loba pemerkosaan aki-aki ge diperkosa. Ya Allah ya Rabbana cik atuh asirajaban teh hikmahna daripada urang heugara bagurubuk kirang bara nepi ka khusyuk salat atuh aya tumaninah tenang tah hasirajaban teh Allah eueuh katumaninahan urang mah komo ibu-ibu teh salat isya teh ih nyong TV we hayang cek anakna mang geus adan isya kagok atuh ramena teh ari iklan salat isya teh ari iklan kayak begitunya salat isya itu hari iklan nah cuma hancak kira rame nak yuk itu selepak karunya
iklan ngajol ke kamar langsung maka mau kena sholat dah keur iklan anakna ngomandoan di tengah imah ma iklan naga lila keneh tenang sholatna dalila iklan terus menang 3 rakaat anakna ngagoak di tengah imah ma mulai Allahu akbar sami Allah 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 cek malaikat ya cekekeun aing amit-amit ada ibadah model gitu mata kayak nama loba nu asup kana batin ibu-ibu teh eta tonton ke lobana TV jadi katipu urang teh waktu nanti maghrib ka isya kudu nama dipake zikir dipake tadarus leungit ayeuna mah eta waktu baheula mah keur can loba TV bari imah panggung saung dicangan ku lentera asa nikmat ku kupingan baheula bari imah sederhana ge ti maghrib nepi ka isya imah belah ditu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imah belah ditu idza waqa'atil waqi'ah imah belah ditu la ilaha illallah la ilaha illallah kalimat-kalimat thayyibah zikrullah berkumandang bari imah sederhana berkah ayeuna imah geus aralus naon unggal peuting nu kadenge di imah umat Islam ti maghrib nepi ka isuk salat juri gungkul geus eueuh kaberkahan imah belah ditu diblang blang blang tuplak tuli tuli sayur imah belah ditu cing 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 pas nu ngalalarti deui ya Allah imah belah ditu lain deui eta nu kadenge di imah untuk nini nage miluan ngebor karena seueuh kaberkahan malaikat rahmat kalalabur sieunan ku gendang cing gerobak balik kerajaban di imah jadi berkah deui amin aya nu tadarus aya nu dzikir aya nu istighfar insyaallah ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain nikmatna di Mekah sing kaalaman kununcan hayang kan itu nasib aya hoyong bener Allah sing nasibnya Allah nu gaduhna leres teh sing rajin nyuhunkeun ka Gusti hayang bisa ngarasakeun nikmatna ibadah netep Ka'bah di ditu hayang tiasa ngarasakeun nikmatna maca shalawat ti payunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling sempurna Nabi Muhammad SAW. Mana deh Asep ciri kesempurnaan Kangjeng Nabi? Ciri kesempurnaan Kangjeng Nabi belum dilahirkan namanya sudah terkenal. Iya hebatnya Rasulullah. Can lahir tapi nami tos diperkenalkan gua Allah. Beda jeung urang kayak urang mah terkenal santos lahir. Beres teh. Cek anak kecil lalaki awewe sangarana si Nopi. Geuning Nopi kan November lahirna. Itu mah nu cikal si Desi da Desember lahirna nu hiji si Febrianti da Februari lahirna nu hiji mah meunang si Oktaviani da Oktober lahirna nu hiji itu si Febrianti da Februari nu hiji menantun pancikal ta Maerot bulan Maret oh berarti Maerot bulan Maret aneh naon anehna kalau loba umat Islam resep nempelkeun ngaran Dewa Romawi anu dak degdog nana kan oh ngadamel oh ruas bo loba umat Islam bangga nempelkeun ngaran-ngaran Dewa Romawi Januari sampai Desember kan itu diambil dari nama Dewa Romawi kuno Dewa Romawi Januari itu nama Dewa Janus Februari itu adalah bulan suci Kristen Romawi kuno bulan suci Februari Maret Dewa Perang Dewa Mars April Dewi Kecantikan Afrodit Mei Dewa Musim Semi Mei Yamagista Juni Dewa Perkawinan Juno Juli Agustus Kaisar Romawi kuno Julius dan August Septa Okta Novem Desem nama-nama dewa kehidupan Romawi kuno kuno ditempelkan di anak urang anu Islam ngakuna nggak bangga dengan nama-nama yang Islam nggak bangga punya anak laki-laki ditempelin nama Rasulullah awalnya dengan nama Muhammad Ahmad itu nama-nama mulia Rasulullah ya Allah ya Rabbana sampai-sampai tahun barunya diramaikan oleh orang Islam betul tapi giliran pergantian tahun Hijriyah mana anak kurang ke Arapaleun
karena bulan lagi itu arapaleun indung lagi sok kayak bulan Islam duka hiji bapak hayo naon beres Muharram beres Safar Rabiul Awal kunaon nepi ka dia jadi mulud. Nah kalender hijriah teh Rabiul Awal beres Rabiul Awal beres Rabiul Tsani beres Jumadil Awal beres Jumadil Tsani beres Rajab Sya'ban rawah sok bawa rawah ke Mekah mau tengah hulang Arab di itu nah huwa rawah kadang-kadang nepi ka urang jadi rawah padahal Nabi teu ngajarkeun kitu dina doa Nabi ngajarkeun naon Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban teu aya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa rawah robah wae beres Sya'ban beres Ramadan beres Syawal Zulqa'dah itu masih kecalangap hapit paha kejepit Zulqa'dah ke-11 bulan ke-12 Zulhijjah. Coba kenalin sama anak kita supaya bangga jadi orang Islam, kita pun punya bulan sendiri, punya tahun sendiri gitu atuh ya mata diwawukeun makan tahun baru batur lu rame-rame sampai karela begadang jam 12 tengah peuting mau petasan jaba kamari malam Jumaah deh kuduna dipakai eling pakai zikir jam 12 begadang nungguan pergantian tahun milu ngitung membawa tarompet 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 malam Jumat wakoek Ancol Ancol wah kakinya di atas jangan kalau malam Jumaah hura-hura beres tahun baruan Allah ngirimkeun cai ke Jakarta Ahok Moloko ini kiriman dari Bogor sebel deh lemang ngomong gitu nyalahkan ke Bogor bisa ya padahal mah kelakuan manehna keneh eta padahal loba anu ngadon maksiat hura-hura di puncak malam tahun baru orang Jakarta cuk mararabok baralik dia ke Jakarta cek malaikat iya tinggalin pegawaian maneh bawa ke Jakarta jadi banjir mis datang ya bencana kabeh kabage satu makan nangkas semua kena salah kaprah jelema lamun dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datang mah bencana sarerea kabage Cikampek Karawang kabanjiran Citarum meluap nah ayam banjir musyawarah teu aya sugan cek banjir belok imah ustad teh liwat karunya eueuh imah ustad ge kakeueum ketika ustad naik kana sunan imah make kolor da sarungna ka bawa banjir jabat 3 bulanan KBHS kan lunas-lunas karunya ka ustad Allah jabat nu maot deui ustad tatangga kuring mangarap-karap aya nu maot da lumayan proyek mimpin tahlil manuk nanti ngaranna teh nu sok disada wik-wik babaturan kuring lamun aya wik-wik disada teh seuri mah nama bunga nah proyek cek pamajikan naon sih Kang ih amit-amit eta manuk ngabejaan anu maot berarti anu maot berarti aya tahlilan akang anu mimpin tenang nyai beres saya ngomong tatanggana datang ngabejaan nu maot teh mitohana ustad gagelepek boro-boro menang proyek aing nu kudu ngabiayaan amit-amit toma ta jelema gitu teh mengharapkan sesuatu yang belum tentu anu aya nu leutik teu disyukuran lamun hayang didatangkeun nu gede nu leutik nu hareupeun urang eta kudu disyukuran tarimakeun eta dengan cara mensyukuri yang ada yang kecil insyaallah yang besar akan didatangkan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal Ibu bapak hadirin rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain Rasul mah luar biasa akan digelarkan dunia nami tos terkenal nah deui Asep kemuliaan keistimewaan Rasul dari 124.000 nabi 313 rasul yang diisrokan dan dimi'rajkan hanya satu yaitu Nabi Muhammad dengan waktu yang sangat singkat Rasul mampu berangkat menembus alam terus sampai bertemu dengan Allah
Kok bisa? Pertanyaan anak, ya bisa lah, sebab Isra Mi'raj lain kahayang Nabi tapi kahoyong Gusti bukan kemauan Nabi tapi kemauan Allah. Kalau sudah bilang kemauan Allah, ngomong kemauan Allah, bagi Allah tuh mampu lebih dari Isra Mi'raj. Allah mampu mengadakan, betul. Eta nanjerkeun langit tanpa tiang di luhur, Allah mampu. Leres tak? Makanya kalimatnya cakep dalam surat Al-Isra, maka kalimat bi'abdihi bukan biruhihi tapi bi'abdihi. Itu adalah nuduhkeun karena hikmah syariat. Non hikmah syariat pan eta tina surat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu kata ulama tafsir, itu termaktub dari ayat itu adalah menghasilkan 3 hikmah. Yang pertama ada hikmah syariat. Hikmah syariat apa? Yaitu bi'abdihi. Rasul itu seorang hamba, seorang manusia, seorang hamba, seorang manusia seperti kita. Nu kadua hikmah thariqah. Hikmah thariqah naon? Hikmah thariqah adalah asra, Allah yang memberangkatkan Rasulullah SAW. Berarti Nabi teh lain berangkat sorangan, aya nu ngaberangkat, aya deui nu katilu hikmah hakikat. Hikmah hakikat naon? Linuriyahu, Allah ningalikeun sebagian kekuasaan anak, ningalikeun sebagian ayat-ayatna, dandamelanana ditingalikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya terlepas titilu ayah syariat, ayah thariqah, ayah hakikat. Itu langsung hakikat. Syariatnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah, ruh dan jasadnya komplit, ruh wa jasadi. Tapi kok mampu berangkat ke sana dibandingkan dengan astronot Amerika sampai mengeluarkan biaya miliaran dolar pakai pesawat super canggih. Rasul can boga biaya, teu boga duit, teu boga pesawat canggih, tapi kok mampu. Makna thariqah di sana hikmahnya bukan Rasul sendiri yang berjalan, tapi Allah yang memberangkatkan. Jadi lain berangkat sorangan, aya nu ngaberangkat. Ditingalikeun kakawasaan Allah, tak ieu buktina. Hasil salat 5 waktu sampai pulang kembali Rasul dengan waktu yang sangat singkat di luar akal. Makanya orang mah umat Islam diberi modal ku Allah komplit. Aya daya fikir, aya daya zikir. Aya daya fikir naon? Akal. Aya daya zikir naon? Iman. Kejadian Isra Mi'raj mah ku daya zikir lah ku iman. Iman karena kekawasaan Gusti, iman karena kudrah iradahna Gusti. Fa'alul lima yurid, apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Lamun iman geus narima, logika pun akan menerima. Oh ya iyalah, Nabi Muhammad mampu berangkat meskipun belum punya peralatan, nggak punya modal biaya, sebab bukan berangkat ini bukan kemauan sendiri, tapi kemauan Allah, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu. Lamun ibu boga rambutan di dia ingat kasih Asep Mubarok, rek mere si Asep Mubarok ka Cikampek, eta rambutan teh disiapkeun di hareupeun imah ibu. Memeh diwadahan kana plastik eta rambutan, dina panto imah ibu aya sireum baris. Pan sireum masuk baris akur geuning. Eta nu hiji mengkol kana rambutan, kabungkus. Ibu naik mobil ti dia jam 6 isuk, perjalanan 4 jam ka Cikampek. Nepi ka Cikampek teh jam 10, eta sireum milu dengan rambutan. Geus tepi ka Cikampek cek kuring ece jauh-jauh ti Bogor mama rambutan ti dia ge loba rambutan mah geus bawa di balik ka imah kitu lah bagikeun ka tetangga. Ece balik deui jam 10 ti Cikampek datang ka di jam 12. 8 jam bulak-balik Bogor Cikampek, Cikampek Bogor. Ibu geus tepi ka imah eta bungkusan rambutan dibukaan deui. Si sireum anu milu ka Cikampek tina rambutan luncat deui kana panto imah ibu, panggih jeung babaturanna anu keur bararis keneh. Sireum anu dina panto nu keur bararis ari maneh ka mana wae. Si sireum anu milu ka Cikampek ngajawab, kuring geus ti Karawang. Cuk babaturanna gelo. Euy, tadi isuk jeung aing. Mana mungkin bisa lempang ke Karawang bulak-balik 8 jam. Maneh mah ulah ka Karawang, ulah ka Cikampek. Kaluar ti imah panitia ge ti imah nu boga imah ieu geus paeh ka Tincak. Tapi mungkin teh sireum bisa bulak-balik 8 jam. Mungkin sabab lain kahayang sorangan, lain berangkat sorangan, aya nu ngaberangkat
naik rambutan. Jadi diomong teh sirem naik rambutan ulah dibalik. Sirem naik mobil ari euceul naik rambutan atusan norek nepi ka imah kuring. Mungkin ruh jeung jasadna berangkat, ruh jeung jasadna berangkat, ngimpi teh tas sirem teu nyata bisa berangkat, sabab lain berangkat sorangan aya nu ngaberangkat. Iman geus narima, logika pun nyambung. Oh, Rasul bukan mimpi, tapi ruh dan jasadnya berangkat. Kok bisa? Karena bukan kemauan Rasul, kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngomong kemauan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki kecil mudah bagi Allah. Betul. Tentang waka Isra Mi'raj rek napakuran urang pernah hirup di jero beuteung indung pernah Pak? Sabaraha bulan? Bari sempit beuteung indung pabeulit jeung peujit eta orok bisa ngapan di jero beuteung indung bener. Rek lewatna na napas hayo ku akal mah teu nyambung. Emang na beuteung indung loba jendelaan jang napas orok? Ya gerbang hiji-hiji ke para beuteung bapana. Cicing. Bapak-bapak ahli kokorobet kabeh ieu. Allahul Mudabbir, Allah yang maha pengatur, sadayana diatur ku Gusti Subhanallah. Eta hasilna terakhirna Subhanallah. Setiap melihat kekuasaan Allah, bacalah tasbih. Setiap melihat ayat-ayat Allah, bacalah tasbih. Setiap melihat pekerjaan Allah, bacalah tasbih. Karena Isra Mi'raj adalah pekerjaan Allah, ayat Allah, kekuasaan Allah. Makanya Allah awali dengan kalimat Subhanalladzi asra. Subhanallah alladzi asra bi'abdihi. Hiji pelajaran yang kurang hikmahna sing loba zikir ka Gusti. Melihat pelangi berwarna-warni di langit merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Kumaha Ibu? Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan pelangi begitu indah. Hasil rajaban ya malah buset ini halus berarti eta jelema can rajaban nu kitu kudu balik deui si rajaban sorangan mah di dia. Setiap melihat kekuasaan Allah, pekerjaan Allah, ciptaan Allah, maka awali bibir kita dengan tas Subhanallah. Sok sing rame di imah nama loba nu tasbih amin. Budak rek sare ayeun ku indungna Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Indungna menang ganjaran budakna damai hatena. Da ibu-ibu baheula mah kitu aing ngaos orok teh. Orok dimandian dibedakan kayu putihan disedo disipat eta budak diantep ku indungna dipangku diteuteub ku indungna bari ngobrol teh jeung orok. Allah ya Rasulullah. Ibu sok kitu ngobrol jeung orok ayeuna. Ya budak geus dimandian di kayu putihan dibedakan disedo sipat sampai ke babak belur banget budak. Pangku ku indungna dipolototan lain tasbih indungna lain zikir ka Allah lain. Anak tak iya make nanya anak saha kudu anak manehna atuh orok jadi lieureun cek orok atuh aing anak saha teu di aku ku indung cek orok bu aing mah tina kokol bijilna sok aya indung nu kitu mantak dibahas ge ka anak sorangan nanya anak saha ih amit-amit salah jeung teu ngaku kitu teh. Budak ditutup dulu dipandang-pandang anak tak iya ku katep-katep teuing bapak nage sarwana sok anu kitu balik ti pagawean inget ka anak datang ka imah anak geus leuleumpangan bari capetan bisa ngomong muka pantau mapang aya puyang bapak ngagoak anak tak iya nya budakna bisa ngomong ngajawab anak iya puas anak ta'a jeung sok cacadelan ai ka budak teh yo ai ngobrol jeung budak ulah cadel diajar bentes ame bentes budak ngomongna mati laja tilatu tikatep tikebo bawa kabeh cing atuh diajar bentes ngomong teh
tangkep budak indung narik waukeun ka Gusti eta budak diwaukeun ka Kangjeng Nabi indungna maca sholawat ayun budak mau bobo siang mau diayun mah diayun ayun sallallahu rabbuna coba kitu ayeuna mah ka budak teh budak dibanding saya lalu bapak gawean rek masak pan bapak gedeng deui balik sok lapar itu bang sare sorangan ya terus teh kalau kan dikekesek heula budak hayang gimana diayun geus saya ngareng buru perem dari minggu keturun aya ke kotanya budak lain perem luncat tina ayunan kapangaruhan ku lagu teh budak jadi mikir hayang geura poe minggu derek ulin ka kota jeung ayah atukeun bae Asep da lagu budak ieu lagu budak tapi eusina nitah ulin teu naon pake lagu silahkan tapi tolong kreatif emaknya ganti judul yang ngedidik ibadah lagunya jangan hari Minggu hari Jumat nah tidur ya mama pulang Rajaban dapat lagu baru dengerin dulu pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan bagus pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah nah tulis Pak Un ieu mah lagu teh nitah ulin we pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran tulis odah ya bengong balik ke Rajaban tuh menang-menang lagu atau setelah datang bapak belum sok bapak ke lagu matematika dengarkan jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji mungkin bisa ngadua itu kan lumayan matematika 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua mungkin bakal menang berkah tuh lumayan cek budak Rajaban terus 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat moal hese barang hakan tuh akun 8 jeung 8 jumlahkeun 16 sebebarang hakan pasti bakal awet beas lumayan 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha teu alus sadaqah 32 jeung 32 jumlahkeun 64 geus mere kami toha ka pamajikan bisa opat dah lumayan setuju bapak cing aing nanya ka bapak-bapak setuju pemajikan opat ibu-ibu setuju masalah buat lo cek ibu-ibu ya iyalah bu pengen nggak punya suami tetap setia sama ibu resep di Siti Khadijah pakai di imah Siti Khadijah istrinya Rasulullah apa diantaranya yang pertama pandai nyenengin hati suami dengan bahasa keculangu kecerewean kalau polotot kalau kamu cerak cidu karena begitu salah sok aya awewe gitu nyengsol ya amit-amit kasabaran lemon ngadenge harga naralet teh bibir pamajikan mari lunae tung keripit ahei urat bawang duit kasalaki ngajak perang mun salaki duit na carang kasalaki wung wang di dapur meuni trong treng trang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit bari gutak kita kebirit ngabibita sayang berit ya. Aja begitu awewe aja kasalaki bager teh peda hasil salakina peda balik gawe salakina ngajingjing ieu mah weuh nalawan pantog geus nyengir eta pagawean si Acih gitu eta lain Acih di dia Acih Amerika karena itu wah ya gitu di Amerika Acihnya susul ku sia ka dieu ya Allah ya Rabbana
Salaki datang teu mending adadak manja, da salaki loba duit. Ngomongnya meni cadel-cadel, di teh ono ida. Cek salaki nanan saya teh ngomong jadi kitu, nan saya teh ono ida nya abdi teh meni sono ka cida. Beda salaki loba duit. Salaki leuleus balik gawe teu hasil nyengsol beui. Kasalakina can nepi-nepi acan geus ngagoak, curiga aing mah curiga. Sedang setengan amak-amakan wae, ente can diuk-diuk acan. Meni leuleus gawe teu hasil deui nya. Teh geus kumaha atuh da ceuk kiai ge wajib mah usahana, hasil jeung heuteuna urang pasrahkeun ka Allah. Nyai sabar atuh hirup teh sabar. Tah Akang, bisi lapar Akang, ayeuna tuh di dapur teh aya goreng sabar. Amit-amit awewe kitu. Tong kitu sia nyai bisi kawalat. Cocolkeun kana kawalat. Mungkin kasurupan awewe teh. Atuh salakina jadi ambek keur mah capek teu boga duit, pamajikan kos kalengnya kombeng. Naik darah salakina bari nangtung. Hayang nanaon ayeuna? Ngadat salakina. Nya atuh dagang cenah. Kakak mah tiap liar teh hasil wae. Teh cenah batur mah rumah tangga teh aya kamajuan tuh, imahna tuh, motorna tuh, mobilna tuh, masna kongkorongna. Abdi mah boro-boro rumah tangga jeung Akang puluhan tahun. Bahkan tadi keur ngaji ibu-ibu di majelis taklim gigireun abdi tah ibu-ibu neuk ka bongkok-bongkok. Kunaon tongkorongna 6 kilo. Lain bajaan ku sia tuh jeung etalasena we gantungkeun beuheung. Abdi mah boro-boro anting ge hiji deui, sabelah deui dan sabelah dijual terus ya. Salakina mungkin kesel, geus hayang nanaon tong loba omong. Kurang pisah we Kang, enak mah halus pisah. Balik ka kolopan, balik ka ditu. Tuh kan gara-gara pisah pecah di tengah jalan, bener. Balik. Hari budak bawa budak. Aing tengah juru. Baheula laki mah henteu. Awewe nu ngajuru. Hari harta naon? Hau hiji-hijina kemol bawa. Hari imah bawa, imah ge bawa. Hari Akang di mana? Milu. Oh. Ada yang ngabring gabe mangungsi ngaranna. Mantak singsab. Bo, look at me. You and me look-lookan gitu pada dulu. Badari turutan akhlak Siti Khadijah, cinta ka Rasulullah teh. Turutan Siti Khadijah pandai nyenengin suami dengan bahas rendah. Siti Khadijah tuh bahasanya gak berani melebihi suara Rasulullah. Cantik, cakep, sini sebentar. Khadijah nyamperin sambil tunduk. Labbaika ya Rasulullah. Ada apa wahai utusan Allah? Rendah suaranya. Beda jeung Khadijah Karawang. Misalnya kena balik di sawah di mana-mana. Nyai panggiankan kopinya. Tolol tidak pergian ke sorangan. Paneta dispenser harapan maneh. Tak kopina, tak gelasnya, tak senok tinggal nyeduh. Mene manja heuh dilayanan we teh keur masak mun teu masak si mau nyatu dasar kedua ceuk salakina can dijieunkeun ge geus eungap manten aya awewe kitu di dieu eta geus aya deui wae kumplit video mimitina sugan bahasa tah dua Siti Khadijah halakna mulia naon Asep pinter nyenangkeun caroge nyenangkeun Rasulullah ku tingkah laku lamun ngobrol jeung caroge Siti Khadijah mah sok tungkul gak berani melihat wajah suami. Ibu gitu tuh Pak istri orang gitu tuh naikkan dah isukan mana yang ngandai ya tuh maksudnya yang ngandai duit menang sakarung gantung ke di pamajikan kan berateun jadi tungkul kia berat. Amin. Rasul, dah satu riwayat, satu sejarah Rasulullah mau berangkat berjuang keluar dari rumah itu dari dalam rumah diantar sama Siti Khadijah dikawal sampai pintu depan dipegang tangan Rasul ngasih semangat Siti Khadijah ya Rasulullah mau berangkat sekarang ya doakan supaya perjuanganku sukses perjuanganku berhasil insya Allah ya Rasulullah aku merindukanmu ya Rasulullah meres semangat Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Rasulullah ibu sok nganter salaki salaki nama geus ngahaneutan motor dihareup rek indit gawe pamajikan di dapur we ngusrek nyesel salaki geus ngaguake nyai akang berangkat ya berang teuing lain nyampeurkeun ngaguak di dapur bari nyesel enjar cenah eta awewe leg-legeun juring teh gitu
samperkeun nunung dengekeun geura tati hei eis epon itu ipah dengekeun engkom dengekeun mumun Nining, mimin, titin, dengekeun. Yo, salaki rek digawe teh tuyun leungeuna anteur ka panto hareup. Nepi ka panto hareup cium leungeun salaki bolak-balik. Kang berangkat. Ya iyalah. Emang kunaon? Dicas ku urang teh. Aku rindu terus. Tenang, doain supaya aku berhasil bawa uang yang berkah buat bekal ibadah. Ayo, tong. Pipi kiri dicium ku ibu. Salah. Pipi kanan. Tengah-tengah. Baik halal. Salaki semangat neangan duit. Kudu hasil untuk bidadariku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. 5 lengkah. Salaki tipanto ibu ngaguak Kang manja supaya kadedengekeun wae urang teh ku salaki di pagawean teh salaki da ngaliuk naon sih awasnya Kang titi DJ nah titi DJ hati-hati di jalan salakina pinter ngajawab cek salakina insyaallah Nyai Dedi Dores pamajikan ngahuleng naon Kang Dedi Dores dengan diiringi doa restu dia rasok kadedengekeun we ku salaki keur gawe oge kitu bo tilu saur si Teh Khadijah senangkeun hate salaki ku dandanan. Saya mau tanya kecantikan ibu buat siapa? Kompak jawab buat siapa? Bohong. Yang supir angkot, yang ojek, ka mall, ka pasar, ka ondangan, bebak belur, pabrik cat Palarina karena banget kamu. Hejo geuneuh koneng biru araraya di dieu. Ya pojok disemprot. Ojek libat ojek, gak boleh ka pasar, buat belum salakina mah teu kabagean. Salakina kabagean bu kelek deui, Bu. Si Teh Khadijah udah cantik alami, tapi dandan lagi ketika menghadap Rasulullah SAW. Satu riwayat lagi dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku penasaran melihat Rasulullah dari pagi sampai sore duduk di samping si Teh Khadijah, gak pernah menjauh. Ada apa sebenarnya? Satu ketika Umar bin Khattab nanya, Rasul jawab, aku senang, aku betah ada di samping istriku. Kenapa? Karena melihat wajahnya aku gak bosan bagaikan bidadari surga, menghirup parfum yang ada di badannya. Aku senang, karena itu parfum yang aku senangi, yang aku cintai. Coba tabu turutan. Jangan salaki. Jangan ke ondangan di babak baru 2 jam dang-dang oge. Salaki na mereka undangan nunggu di tengah imang geus ngagorer na kursi batik lagi geus ngampleh deui nungguan dangdang can pipi dempulanana 2 mili 2 senti kan geus bola-bola segala rupa kerak beres nyengsol halis omekeun heula 3 jam ngomekeun halis komun make busana mah can jeroanana dirapikeun geus beres jeroan karak luaranana make variasi dipeuli tuh Pak Tiung teh ngekek salakinan bekal ngagubrak gue nungguan udang-dang ya Allah ya Rabbana Bu yang saha eta teh karak ngaku yang ojek tadi mah yang calaki bohong munnya majang salaki terutan si Teh Khadijah Rasul pulang dari mana-mana hilang pusing capek Rasul hilang kenapa? Yang buka pintu tuh cantik Khadijah udah dandan, tahu Rasulullah mau pulang, dandan Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dibuka pintu, hilang rasa pusing capek Rasulullah. Bergetar bibir Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, buktinya bidadari menjemputku. Sok ibu nurutan. Salaki balik jam 5 sore digawe, ibu salat asar dandan. Anaknya nonton mah ondangan. Sanu hajat. Mah dandan gak jemput bapak. Mana mak bandara bapak sati sawah naik pesawat gimana mau jemput anak panto tong obat tatanya lipen nyengsol ayo beres dandan calik na kursi buka hardeng jendela suami pulang assalamualaikum ibu ngajawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh brai panto dibuka action na panto
lapang salaki nu datang burinya salaki naruwas kumaha cek salakina rumahku adalah surga ini telak-telak kelipan pamajikan nama dok salakina ngakuak di luar indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigi wah ini pun medok pacingir cangkang jengkol nyelap asa kita maleheng daek dangdang alhamdulillah alhamdulillah tilu tah hiji senangkeun salaki ku bahas dua senangkeun salaki ku tingkah tilu senangkeun salaki ku dandan dandanan bade dipraktekeun bade teu kudu loba-loba eta we heula sok di imah geus kecek geus make pempes teu henteu deui teu tanggung jawab aing sa ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum lamun rek ditarik kesimpulan hikmah pertama tina perjalanan Isra Mi'raj peringatanana nu kahiji tajidul iman aya nambah kekuatan bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruh dan jasadnya berangkat karena kita yakin kita beriman itu semuanya adalah kehendak iradah Allah Subhanahu. Yang kedua dari hikmah peringatan Isra Mi'raj adalah tathhirul qalbi pembersihan hati lamun orang hayang ngalaksanakeun hiji amalan ditampi ku Allah hayang maca doa diijabah ku Allah maka syaratna ditampi ku Allah hate kudu Rasul ge bade Isra Mi'raj dicanakeula ku malaikat Jibril ka sumur Jam-Jam dibersihan dadana dibersihan manahna lain berarti kotor hatinya Rasulullah itu mah yang bersih lebih dibersihkan lagi cuma ada isyarat buat kita umatnya yuk hati kita yang harus dibersihin karena yang jelas banyak kotoran itu di hati kita aya angkuh bener sombong kadang bijil sombong tina ilmu aya asa pangartina di papatanku sahanapeun sok tara daek narima kadang ku harta jadi asa pangbeungharna mun ngarendeng diuk jeung tatangga miskin ngajauhan sieun katempelan sangsara ulah kitu moal jadi jelema mampu lamun teu aya doana fakir miskin ku jabatan aya nu sombong asa pangluhurna jabatan teu weuh jeung rakyat nu dihandap sadar di luhur teh sementara hiji waktu mah turun deui ka handap makana ke di luhur sing inget ka nu dihan sabab bisa ka luhur teh dianterkeun ku nu han mantah ke di luhur teh sing eling ka nu dihan dan nu dihandap mah eung ya iya ulah ngeunah-ngeunah na wungkul geus di luhur nu nabeun-nabeun nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar mah tetep Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur nu malarat tetep malarat di laluhur mungkin makmur listrik neon-neon tai kuda di kadutan ngartos ibu sami listrik neon-neon tai kuda di kadutan rakyat leutik kelaparan teu naon-naon yang penting perut bapak perut ibu di atas ngagendutan hati-hati loba nu khianat ka masyarakat makanya naon sababna cenah Indonesia loba bencana wae si horeng baheula ge ku Sunan Gunung Jati geus dibejakeun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ceramah di hareupeun santrina dina hiji waktu Indonesia moal eureun ditegor ku bencana lamun ngondang bencana geus aya di Indonesia muridna nanya ya Syekh saha nu ngondang bencana di Indonesia hiji lamun Indonesia geus dicararakal ku pamimpin-pamimpin sarakah kan lemes sarakah mikirkeun dirina sorangan teu mikirkeun rakyatna kan loba ayeuna dicomotan ku KPK gini nya miliaran triliunan duit rakyat jang ngabangun bangsa ngadon ngahutang we terus nganyukan kemana-mana urang nu mayaran riweuh leres teu dua saha Syekh nu ngondang kada bencana di Indonesia di mana lawan jelema loba semangat nyieun masjid tapi mun ngareusian heueuh teu ceracan bogana nepi karela nagihan duit ka jalan ngagotongan gentong lemparkan saja tina pansa maka dilempar hatu nuhun anu parantos ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan nu teu ngalempar mudah-mudahan nyara rungsem sok aya nu menta jariah di jalan sok aya salah teu salah nu salah mah umat Islam nu mararampuhna pel eta nu salah beres we masjid dijieun geus sianana bener zaman ayeuna eta teh saha deui Syekh nu ngondang bencana di Indonesia nu katilu di mana loba awewe geus laleungit ka era ayeuna geus zamana
Ini hayang make legging warna pink deh. Tukang nate gambar Hello Kitty, bugina aya gambar Frozen, diharapna aya Upin Ipin bari American betul. Nyaho kuring ge betul peot. Geus eueuh KR awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina ribut jeung salaki para sea parebut calana anda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina laki nareka sawah nyangan kolor leungit dan tadi papa ke kuincuna si Nopi, si Repa, si Dewi, si Desi marah make si Acah dia make majarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur makena paluhur dahayang katempo yang kena kenal pot racing Ernen nyaho kuring opatak ngebul hideung ih boro-boro merangsang najis sayang najong sebel nurutan si Agnes tadi itu nama si Agnes mah ada bintang iklan bersih bodak di mana aya nu geudeg-geudeg teh tato maneh nama naping pinting jeplak aya kala jengking aya kembang eros aya anak ece bujur nongtot sugan teh tato hapur digaro mending ngebul ih sebel bejakeun kasih Yuyun teu pantes gitu mending kieu rapih insya Allah angkuh piceun naon di Asep runtah teh nu kudu dipiceun dina hate urang salian teh angkuh panasan teuing kudun arek panasan mending ku iba batur bisa sedekah piraku urang teu batur bisa berjamaah piraku urang teu batur bisa tolab ilmu ka majelis piraku urang teu panasan karena ibadah mah pantes naon di Asep runtah hate dendam piceun dendam ganti ku silaturahmi insyaallah sama meh rajaban urang rocet jeung dulur jeung tatangga jeung baraya beres rajaban jadi nyambung akur jadi duduluran amin sabab lamun Islam geus ngahiji sok sanajan loba perbedaan tapi mampu mengedepankan ukhuwah Islamiyah insyaallah saya yakin Islam akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan amin ya Allah ya Rabban amin ya Allah ya Rabban kudu kitu komo jeung dulur jeung tatangga jeung baraya yang nu deukeut mantak jadikeun prinsip ku urang dieu dulur 1000 seutik teuing musuh hiji loba teuing nikmat hirup gitu memang jeung da ujung dulu deket lah menu deket menangkap bunga milu bunga siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita batur sedih milu sedih kamu sibahan teh kudu nama gitu supaya orang dina hiji waktu aya kasedih loba merhatikeun deui da melak cabe jadi cabe leres ieu mah teu kan kadang-kadang pot tetangga aya kamajuan nyengsol ngogosip mah ngiridit di mana bisa kontang duit di mana aneh batu nu ngilidit sia nu riweuh milu mantuan bayaran ge henteu mending milu bung ece bejana ece boga mobil nyai ngiridit maksakeun eta ge si akang dah sugan we kabayaran ieu ece ngiring binga mudah-mudahan sing ageng rezekina ece aduh nyai nuhun didoakeun nyai lamun aya keperluan kendaraan ngadarak maka ece we ngomong tuh nikmat hirup kitu mah bener teu akur salalemur urang eueuh musuh dan nikmat lempang ke jalan sempit jadi lega ayo loba dulur mah tapi loba musuh sakulirin imah di lemur urang musuh kabeh sok sanajan jalan luas moal bisa ngalengkah-lengkah acan leres teu tapi loba dulur betu kaluar ti imah reka pasar tatangga belah ditenegur ece ka mana pasar hati-hati aja di jalan insyaallah duana nyai mangga assalamualaikum salam kalah lima lengkah kaluar ti kamar ti halaman imah belah ditu ece ka pasar ti duana saja jalan loba nu nanya mereka pasar tadi naik ojek itu jadi tekarasa nyohon-nyohon tapi mereka pasar nah saja jalan nanya wae jelema kan lumayan ongkos salamet loba dol mending kitu urang mah hirup leres teh era gerakku awak sing era ku awak ya Pak Nabi ngagambarkan Islam satu dengan yang lainnya kal jasadil wahid harus seperti tubuh badan betul lamun kita jong indung suku sanu panglana riweuh bibir bener tuh padahal dicilaka dihanap tapi ieu nu panglana riweuhna geus monyong ka ditu ka dieu ceuk leungeun aya naon satewir meni riweuh
cek bibir itu tatangga dihanap cilaka getihan tulungan leungeun mencetan mantuan hebat ieu leungeun. Irung simpati bebantu teu bisa santeuna simpati milu ngariut nyengir. Panon milu ceuri bener teu? Ceuli nepi ka beureum-beureum teu kuat nahan ka nyeri, huntun nepi ka kakarakat. Nu teu disangka bujur. Dibawa ka dukun patah tulang diomekeun teu bener. Karasa nyeri na eta beli prat-pret-prot gogoakan. Simpati leres kompak sadayana kompak sadayana kompak henteu anu hiji mah hiwal teu pipilueun si eta mah ngarengkol we di jero isebal si eta teuing si eta mah cuek leungeun mamancetan irung nyengir bibir sampai ka monyong-monyong panon ceurik bujur prat-pret-prot si eta mah molor we di jero cirina jelema licik eta teh si eta mah licik kumaha giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea mun si eta aya kahayang teh amil penghulu kudu diteang lamun aya kahayang si eta ieu mah paling licik si eta mah tak ibu lamun panggil jeung si eta cekek we Bu tong asa-asa aya di dieu nu kitu aya merekan panto imahna si rengkol. Hak Islam kudu kom akur jeung tatangga insya naon deui Asep peruntahan teh nu kudu dipikeun sarakah terlalu mencintai dunia sampai lupa Allah dan Rasulnya. Subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya aya na qasidah aya naon judulna keun urang judulan eta qasidah judulna bebeakan teu dilaksanakeun pisan. Tah ieu terjadina salat 5 waktu tina hasil Isra Mi'raj jadi hikmah nu katilu quwwatul ibadah nu jadi kekuatan ibadah teh salat 5 waktu salat 5 waktu sanajan rajin puasa fardu sunat teu katinggalieun haji umroh na tiap tahun lamun salat 5 waktuna ditinggal-tinggalkeun maaf maot teu kaburu tobat dipengkolkeun heula kana narakana Allah naudzubillah min. Maka nasaur Nabi as-salatu fil Islam bimanjilatir ra'si fil badan, kedudukan salat dina Islam bagaikan kepala di badan, gak bisa dipisahkan. Ngaku Islam harus salat pekerjaan wajib umat Islam, ngaku manusia harus komplit ada kepala ada badan. Ngaku Islam teu salat berarti boga awak teu sirahan juri beneran. Ibu boga salah kita lah salat sarua jeung dikeukeupan juri. Ibu bapak boga pamajikan tara salat tanpa udzur syara sarua jeung ngeukepan juri. Salaki pamajikan kompak duanana tara salat berarti duanana itu masa imah tara salat nini akina incuna wana mamang nabi bilang cekang dan tinami tohana inguna bapana eta ngaranna keluarga besar. Mereka dina panto imahna the big family of juri keluarga besar juri ka anu kasinggung di dieu teu aya sabab kuring yakin piraku juri penampakan berang-berang wae sabab kuring yakin anu hadir jelema sadayana piraku juri ngaji ngan lamun anu kasinggung berarti hampura juri teu kudu ngambek da urang mah jelema lain teu kudu molototan da urang mah jalmi sanes nu molototan berarti pareureum kabeh nu molototan berarti juri mainna ngajawabna bari molotot deh atuh pareureum kabeh. Ayo salat 5 waktu tanamkeun ka barudak ulah nepi ka wani ninggalkeun nya. Kewajiban salat tilu bae lah hiji hikmana aya kekuatan nu kadua mersihan nu katilu aya kekuatan ibadah sabab fungsina Sya'ban ayeuna nya Sya'ban teh jang mersihan teh supaya ke Ramadan ruh urang dibersihkan akhir Ramadan kita masuk Idul Fitri kembali kepada fitrah kayaumi waladatu ummuh bagaikan bayi yang baru dilahirkan suci bersih. Sakitu beda cekap mudah-mudahan manfaatna hapunten tina segala kakirangan hatur nuhun kana segala perhatosan hapunten wa kun akhiril mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan lamun aya ucapan anu salah pangislahkeun pangluruskeun pangbereskeun lamun anu bener nasi jadi ilmu anu manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.